Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan aya nama aku sabab poe Jumaah ieu ternyata urang jabakti heula ngakutan batu. Tah ieu pan Pak RT na ya. RT. RT di PRT ieu ya Mang Acod ieu teh namina. Bagus. Ya aduh nikmatnya. Batu naik karek menang saeutik sakitu udah ada karek bieu isuk keneh ieu teh. Lobaan itu ngakutan teh ngan di waretan keneh di wahangan. Nya Pak RT. Bojang naon cenah ieu teh? Batu teh Pak RT. Jadi Pak RT na ieu mah eraan. Jadi teh kudu mah mempromosikan ieu lemur ieu. Ieu mah karah ka nyaeta atuh Pak RT atuh visi sareng misina teh kange 5 tahun ke hareup teh kumaha? Pak RT na eraan euy di dieu nuju di perjalanan ka Wahangan ieu teh. Pak RT panghareupna biasa ieu RT anda di hareupnya teh pemimpin pan meureun. Panggetolna RT. Aduh, disada deui. Pak RT teh nyaeta di dieu mah ari mempromosikeun teh mung di kamera cenah. Cak. Muter ngaralaan keusik gitu. Keren sih, Cak? Ngarungan batu nih. Tah, benang ning wajah Pak RT teh. Pidato lah Pak RT. Kange visi misina 5 tahun ke hareup. Tah ya wakil RT ya, Mang Agus. Kumaha Pak Wakil? Kumaha? Caritana ada mah da geus arek beres ya teh geus beurang nya eta. Waktu arek Jumaah ayeuna mah tah Pak Wakil RT na naon pesan-pesanna Wakil RT? Pasamisina Visi misina 5 tahun ka hareup teh. pasapisi dan visi misi atau pasapisi begitu RT. Kumaha? pasapisi Pak Wakil. Pak RT kumaha pasapisina Pak RT Nyanet dulu. Oh, nyanet heula cenah. Jadi nu inti namanya ieu mah bisa dicontoh ku RT di tempat lain gitu. Lamun ngayakeun bakti teh kudu dibarengan jeung ini lain. Jadi lain ieu naon teh? Hayu bakti bari cicing bari ngopi. Da mah darekeun atuh wargana oge. Tah ieu RT di urang mah nya teh ayeuna mah Mang Acod da. Hayu teh bari iniet bari pangheulana atuh semangat batur oge ya tah. Boten sampai ka mengohok ini boten juga Da bebelaan di waktu Pak RT mah nikah sapatu buat nanya nikah kohok. Aduh. Bari pidato RT. Saktu heula we nya soalna waktosna tos siang gitu urang Jumatan heula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.